loba tesaeutik bahkan pabalatak jelema anu hirup di alam dunia rumah tangga acak-acakan. Salaki nyalahkeun kan menjadi pamajikan, begitupun pamajikan nyalahkeun kan menjadi salaki. Anu padahal modal rumah tangga mah lain ukur cinta, pangkat, jabatan, harta lain. Tapi anu ngajadikeun rumah tangga urang acak-acakan lantaran dina diri pribadi urang eueuh elmuan. Emang harta penting, cinta penting, atuh kumaha rumah tangga rieuh cintaan mah. Tapi aya nu leuwih penting tinimbang harta, tinimbang cinta, tinimbang pangkat, nyaeta ilmu anu sok dipopohokeun ku urang sancan nikah. Pan jelas dina ayat Al-Qur'an oge, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sanyanya salat ngajaga tingkah laku urang anu goreng jeung kamungkaran. Atuh munasabah rumah tangga urang acak-acakan, salaki haliu ka pamajikan, pamajikan haliu ka nu jadi salaki. Telok salat ieu